Papi geus aya investor kudu datang, edek join perusahaan papi. Jadi papi kudu buru-buru ka kantor Luna. Kan dina dinten Sabtu, Pi. Kita lagi libur. Nya, Luna eta teh dinten Sabtu, tapi itu investor datangna dadakan Luna. Jadi papi kudu buru-buru ka kantor. Luna saya, Mami juga sarapannya di luar ya. Soalnya lihat nih ada acara penting, beauty class tuh. Tinggal produk nage langsung diimpor di Hangul. Pi, abi mau pada sarapan juga di mallnya. Siap, Pak. Nih, abi udah tujuan masalah. Hah? Masalah? Aya masalah naon Luna? Sok nyarita ka papi, nyarita da didangukeun ku papi ge sok buru nyarita. Nya, tapi tong ayeuna nyaritana. Papi erek ka kantor buru-buru. Tuh nyarita ka si Mami tuh. Nah jadi Kak Mami. Aduh, Luna sayang, kamu kan udah gede. Coba dong, selesain masalah kamu sendiri ya sayang. Jangan manja, gerak kamu teh. Tapi naon deui Luna, kan papi biar geus nyarios. Lamun ayana naon nyarita. Butuh duit, sok minta duit. Ulah ka papi kasih Mami tuh. Si papi mah. Iya Luna sayang. Kamu mau apa? Mau sepatu baru, mau tas baru, semua Mami beliin. Tapi jangan sekarang ya sayang, Mami lagi sibuk. Kalau mau cerita, tuh ke si kakak. Nah aja Kak Abi. Buat lagi cerita naon ih hoyak dia. Asal reak mah Bandungan lagi. Apa Beb? Udah di depan? Ya udah, ini aku berangkat dulu. Beb udah di depan. Bawa ka imah bebek teh atuh.
Astagfirullahaladzim. Ih, kakak, ngobrol atuh. Ngobrol dah wau. Ih, iya kita ngobrol ya. Kerecetan di WA. Astagfirullahaladzim. Ya kan, Ben? Iya. Yuk, Beb, berangkat. Ayo. Bapak, kantun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papi, mami nebeng dong. Budak cicing kolot muin. Ya. Abi dengan ukur yang nyarita. Pi, Kak. Nah, hasil tiasa ngaluangkeun waktu Kang ya Abi. Teu moal Abi bari nage. Mani teu bisa mentingkeun budak sorangan dibandingkeun nguruskeun urusan anu sejen. Geningan, budak nage teu diperhatikeun. Ku indung bapana. Katut deui rejengna. Komo deui kami. Pasukan ruwet. Jeung antena